sakali deui lamun aya ayat mutasabihat ayat anu saliru atuh ongko cek Allah teh kasifatan ku sifat muhalafatul lil hawa disi beda jeung sakabeh nu anyar Allah teh teu aya leungeunnan teu akur jeung makhluk teu aya leungeunnan teu aya ceuli tapi aya ayat Quran anu nyebutkeun yadullah Allah teh aya leungeunnan nah ieu ayat teh ayat mutasabihat cek Allah ulah dituturkeun ayat mutasabihat teh secara labdiahna ulah tapi kudu dikumaha takwil hiji kudu ditakwil teh ditafsirkeun kana anu sesuai jeung ketauhidan contoh yadullah tong dilogatan yad leungeun Allah leungeun Allah mun cek ditakwil yadullah teh adalah kekuasaan Allah ya takwil naon namina takwil lamun hiji deui cenah da yad maleungeun Allah eta mah saliru mutasabihat ulah dilogatan leungeun yad teh sok sanaja yadun teh artina teh lawan atuh kekuasaan Allah nu kadua ayat mutasabihat teh kudu ditafwid lamun teu ditawil ditafwid naon ditafwid teh pasrahkeun hartosna ka Allah naon tafwid teh pasrahkeun hartosna ka Allah jadi lamun yadullah teh logatan yad Allah we ulah dilogatan leungeun Allah aya leungeunnan jadi kieu yadullahi yad Allah maha suci Allah tina sarupa jeung makhluk janten upami aya ayat mutasabihat naon ayat mutasabihat teh ayat Al-Qur'an anu saliru jeung katauhidan jika bentrok jeung tauhidnya cek Allah kudu ulah dituturkeun secara lapadna eta teh jelema geuring hatena cenah lamun aya jelema nuturkeun ayat mutasabihat fa amal ladina fi qulubihim jaygun fayattabi'una ma tasyabaha jalma anu goncang hatena bakal nuturkeun ayat matasabaha ayat mutasabihat tak tong dituturkeun tapi kudu dikumaha ayat mutasabihat teh hiji tiasa ditakwil kumaha ditakwil teh ya teh leungeun Allah yadullah teh leungeun tong disebutkeun leungeun Allah tapi kekuasaan Allah atuh naon nya moal aya nyebutkeun kekuasaan Allah moal saliru nya nu kadua lamun teu ditakwil tiasa dinaon ditafwid teh pasrahkeun hartosna ka Gusti Allah da ieu mah nya Allah aya leungeunnan tong dihartian kitu cek nu ditafwid teh yadullahi yad Allah maha suci mustahil sarupa jeung makhluk kitu bade milih takwil bade milih tafwid deh al mah ieu tafwid mending milih tafwid mangga sae warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi da kitu hartos teh alting gak teh ngaos teh di dieu teh hartos